sisa can dibuka sahurna teh. Aturan ka bapak ka ibu maksa ka bapak tasman ka ibu deui. Mun urang buka diri kau komoa geni terima kasih kaboka keluarga besar Bapak Oo Sinarang Ibu One balang loba suka seri geuningan ngumbara di alam lagi mungkin beda madunya mula peti tandingan mungkin beda madunya mula peti tandingan bentuk orang singkarongnya kasar sama bapak hajat ibu hajat kasar sama bejaan negara bejaan geningan mah ya teh Oni ulah esok pahajiayat kajojon mat hirup katungku kupati maut teh mah pajiayat ayah teh terang mangsa badan aja nyakit tuh kene urang tarik kolot moal magar darah orang ke Bapak Tasma yang gak dan Ibu Yeye sedaya daya geningan mah bapak hajat di abdi saparakeunatan pemugi bahala katampi geuningan mah kusadaya palawargi kumaha cenah Bang Ade. Ayah Pak Haji Oo cenati pasir kaliki oge disarengan ku ibu none ku ibu one haturulujeng
kumaha teh neng Cihaliwung nunjangi dua geningan mah Cisadane nunjalen Duh diri ku bararing ngomong geningan mah itu panutan ketete tedaek balik duh diri emang kubarari nunggening hatete mah tedaek balik dadak santri Pak Haji Yayan gitu kumaha dadak santri dena gawi dadak santri ari dena gawi geunang mah jajaran bayangan tegenang pikir geningan mah gara-gara rek paturan bayangan mah tegenang pikir gening gara-gara urang teh darek paturan dari tiada ngosong tiki geningan mah Bapak Hajat Benoku sayang manukna Hadiah Gusti Yang Widi geningan mah ngatur Aturan wilujeng tepang geningan mah urang pasir kaliki sareng abdi ti rombongan nyagakeun mah hiburan urang pasir kaliki pamugi mah pamugi bahas katampi kada jauh sok tibelat ari suka teuing lamun beungi jabatan apagat turian suka dibeli bupati geningan mah Bapak Hajat suka dibeli beli bupati pasir kaliki aturan Bapak Hajat kali ini aja hadiah mempelai oke hatur wilujeng acara tamu Urgi sadayana rek saya kesahakeun